samya pada pinara samya pada kumubrah kadia padawang kadia padawang samya ngalaka setengah marga setengah marga iya patih kala sakti parantos ngegerosa jumlah ulah dia balat tamtama unirahangan dika mangacan syahda jeung aya pikir saeunaon Gusti pokona pilih aya siku wulung-wulung mau ngamuka jah mata jurig nyiliwuri setan sumaramah kelong newo-newo abdi nu bakal silat dina waktu nun kasa jumlah ulah dia belantam tama sadaya nu pantos nyosa kana pangangkir kaula aya pikir saeunaon nah iman nanti beheung teh ka mana tadi aduh mami abdi teh pernah ragrag teh tangkal-kalapan teh batok bureun-bureun jadi kempes ragrag abdi teh sirahna heula atawa sukuna heula anu murang karatana anu mami punuk bujur juga ka abdi jadi sengkek teh kula abdi tiba beut teh nya oh dah wajar tiba beut oge naon kitu kumaha mah da jelema nya balagu kitu wajar dorakan nungtut mau kalapa batur teh panata sampai anak keluar sabelah geuning eta tingali Gusti da alus kena tangkal jauh jeung sia atuh jauh tange ngeus tong loba teuing heureuy dunungan rek berbicara tong loba teuing heureuy siap Gusti eta pelentingan kieu ieu sakumaha dawuhan Ratu Timbalan Sang Nalendra sumuhun yen dina poe Sang Nalendra rek lumampah ka nagara Pringgendani bade naon Gusti dunungan urang teh nyaeta rek ngiring sayembara blabar kawat di negara Pringgendani wirehing raja urang tekad tarik kata jika parti-parti kapentang asmara gama gue Ratu Nagara nu ngaran Dewi Arimbi wah sorana taganya sorana hebat tunungan uing gentem perlente lamun dina rombongan mah teu beda we tukang ngamang mau daya bahan pialokkeun lain kitu kebayang lamun jadi alok dunungan urang ala kumaha da mal kuatir kana petit sorana dina galimar we hantem teu pinah-pinah pamunna surupana kana tiang goong salajengna Gusti tah kuasa kitu ayeuna urang teh kudu nganter raja urang ka nagara Pringgendani rek milu sayembara waduh pandi Pringgendani teh aya jago Gusti teu apalnya geuning maneh hafalnya atuh tangtos abdi teh saha jago di Pringgendani eta geuning anu bisa hibar ka luhur lain kahana pi bener naon heulang naon lain heulang setik hileut teh dengekeun hileut teh na Gatot Kaca da teh eta teh marukanana geremna ge aduh mata hayang hah pokona mah
Petak busrat baset. apal maneh ke Gatot Kacanya dang tos atuh Gusti kira pernah pangih ningali na TikTok abdi nya tong keung tong gimir dunungan urang teh raja gagah raja sakti mantraguna kau lagi moal siji Pasti ya lupa. dengekeun di mana raja urang kateter di pakalangan maneh kabeh kudu sayang kudu siaga lamun raja urang murur di pakalangan urang ributkeun mun bisa paling Dewi Arifin oh jadi urang teh sayembara ongkoh paling ongkoh lamun eleh Lamun. da yakin pasti meunang dudungan otang tos atuh dudungan abdi teh atuh ya maneh abdi bejaan batur maneh di mana raja urang eleh urang ributkeun urang paling ngaribi siap Gusti ka mana jalanna ka belah wetan Ulah kaki do kakala no. tong kaki lu kakale ka belah wetan leumpang ka nagara Pringgani siap Gusti heuy Rayaga ka belah wetan heuy Banyak kaki do. Wetan. di mana rana teh Wetan di belah wetan ajig jendo kaduhung teu ditewak we resep teh karana teh euy Rames mang. pokona Gusti siaplah abdi anu bakal naon nyiwat arimbi anu bakal ngalingakeun ti katebehan abdi siap ayo priarta jeung ati-ati enak keneh hirit lumampah ayo bejan batu maneh mangga Gusti Atuh ari maneh kala kacicing. Aduh, poho deui aing teh. Naon? Tinggalan. Sigana aing memual milu. Nah, make mual milu maneh. Heran. Rek saha. Aduh, aing teh bingung. Bingung kunaon? Loba bayareun di mah aing teh. Bayar naon? Kamu teh Wah, loba maneh memual apal bayareun aing mah. kamu teh usaha membuat ninak. Mana aing teh can gajihan ti dunungan teh. Ari bayareun numpuk pamajikan oge pan maneh nyaho pamajikan we teh 3. Hutang naon maneh? Oh, aya Bang Emo. Aya kredit online. Kreditan motor deh mah. Dipake naon duitna? Dipake nyanung kuring. Ada syamar da gelo ongkoh. Hayu ini dunungan itu butuh tenaga. Aduh, moal milu pamajikan keur bulana. Dipake rarabi Dari hayang-hayang. mana kulo alasan? Duitna yang aya anakan sa pake rarabi. Loba aya keneh pamajikan teh keur bulana ayeuna trek melahirkan. Alah, Sedangkan aing teh kudu butuh biaya. Rek di mana biayana? kacan kabidan mah. Bayangkeun ku maneh. Ngandung anak maneh nyaho. Kabayang bapana kieu kumaha rupa anakna. Bapana ge jiga hileud cetrek. Anakna mah jiga hileud sanagori jiga. Bangunna kadinya tah. Jadi moal milu, moal. Nah, alaina sangeuk we. Aduh. Mun kitu maneh teh atuh ingkar tina janji meureun. Kitu carana mah teh. Ingkar tina janji sulaya tina carita mun kitu carana mah keur jadi prajurit ieu maneh teu milu maju. Dek dikumahakeun atuh ngaran urang sarea. Hayang gajihna we. Mun maneh teu milu. Lamun maneh teu milu moal gajihan ti mangga angge. Cuma Tapi heuh nya. Mun uing teu milu atuh meureun moal gajihan ti Abah Jajun uing teh. Teu kitu.
bade bae. ya anu bakal mere teh loba deui Oh, teu apal. aya Pak Haji Engkos Abah si Olan Abah Jajun jeung keluargina Abah Yana Bos SMJ Abah Ali Kembali keluarga besar itu. tuh jeung oge mending kena melo jeung weng maneh bakal menang menang naon menang ka era kumaha sia we aing mah kajian teuing teu kajian ge aing mah rek bela ka pamajikan sabereuti kumaha maneh we aing mah rek ini bela wargi padahal mah pamajikan weng teh teu reuneuh Ada kakak. hati dijieun. padahal mah weng teh teu boga hutang Kan sangat kilo. sangeuk we di jembatan aing jantung wore ditu mah jadi Kira-kira mending urang. kena jan alasan kumaha we akal manja pada warginya ya hatur nuhun ka sadayana pamit kayu agung babarwit teh yawit teh samia rempel godong samia pang-pang sekar mekar inggali iya kayu agung paparwit teh samia rempel godonge samia rempel godonge samia pang-pange sekar mekar inggalih ya inggalih pandele si pandan arum si pandan arum banglus lampai punya Prabu Kalamurka kairing patih lan bola diapala tam-tam masa dayak parantos sempak merbayak ngalap yang keingapan dalat kemat-kematnya tang pinang maksad lumampah karena garap pringgendan tuna lampahna ieu urang nagara Karangkansana kacarios di hiji lemur anu nyingkur sisi gunung padumukanana Semar Badrana Kisabda Palon nuju ngariung pulung sareng putrana wirehing nyawalakeun Raden Bima nu parantos kabejakeun teu aya ingis ku bisi rempan ku kayaan kanggo keluargina Semar Badranaya margi parantos beja pabeja-beja yen Bima Pandawa kadua kabejakeun teu aya nyaeta lumampah ka tengah lautan anu diutus ku Residorna
kuala sakitu Semar nampi ya beja ingis ku bisi sedihkin kinu karasa maklum pawongan Pandawa salakulu cukup Pandawa kitu kayanana Semar sapala putra di kampung Tumeritis desa Tegal Growong Semar ya gegelar Semar kuncung dan harulung gini mujang ngabong kena hirup ujuk alah kumaha pulang ngajalankeun romantika kahirupan nu karasa kuwa saban poe Allah narasa ya kitu teh ujang kumaha cenah nyiwitan kana batin ngeleket teh kana hate ujuk alah terus pisan kade gitu kakang silain jang kabejakeun dulungan urang teh parantos gaya juragan Bima jang Allah aya anak darah mangsa daya ujang alhamdulillah nuhun syukur bagja pisan Allah ningali tukang rebab semangat keneh masih jago kolot coba yang ngeslembong oge nya ucu ujang Allah kumaha cenah dina waktos ieu teh bingung lampi wartos deuleu ucu alah naon teh cenah kabejakeun dulungan teh parantos mekasing pati tumekaning perlaya ceuk beja mah di tengah laut alah teuing kumaha mimitina deuleu ujang da pugu ngeusila teu pangih jeung wa teh yang abdi ketep pernah ke Slami kumaha kitu ucu nanging panginten genteng-genteng ulah potong ucu rasa tak itu bulan mun nya teh mah parantos daya mugi atuh panginten ditempatkeun dina tempat anu nikmat munggu Allah amin dina masjid kieuna atuh si engal-engal didamangkeun amin dipanyangkeun yuswana nya ujang eta kitu urang tuna heula carita uju panginten uwa alah dina wengi ieu teh kapeto urang sanung-sanung heula deui patempatan sajungjang karawat alah nya uju darah dina danget ayeuna teh panginten urang teh kagupay ku kersana sepuh uwa nyaeta kersana Abah Ali terus eta pisan sepuh dina raraga seren tahun 64 tahun daras cenah keluarga besar Bapak Ali nulingi di Cisepani kapan ari jeung wa mah parantosan sasaha atuh eta asa kakolot we sawios teu ditabur oge nu penting mah eusi amplopna waduh lah dianggap panyo kitu nah aya Kang Aang ketua panitia nyujung ayeuna mah karongan Apih Web di Palabuhan Abah Jajun Abah Yana Araraya Bos SMJ Araraya Bapak Haji Ngkos aya syukur kamari mamilu ka TPRI teh syuting jeung wa kan itu eta teh marukana sae atuh sae ari mantena mah bobo teh di hotel ari wa mana mobil
Oyong gratis wae. Dina raraga ieu seren tahun nampa tahun teh ucu urang serenkeun anu geus kaliwat urang tampa anu bakal datang. Eta kitu na. Kolot baheula geus meret ciri malahan mah geus neuneun. Kanyaah kadeudeuh ka urang selaku anak incuna, tangke oge urang teh bakal kasamper deui ku anak incu urang. Laras kitu na. Hana nguni tan hana mangke hana nguni hana mangke moal aya anu ayeuna lamun teu aya nu baheula. Eta. Kedah emut eta teh. Yucu. Laras. Ngaran-ngaran ka karuhun ngaran-ngaran ka sepuh ka aki ka nini ka inung jeung ka bapa teh natrat dina Al-Qur'an ujang surat Luqman. Alah laras pisan ti atos kumaha cenah. Naon sababna dina Al-Qur'an kapangkatan inung jeung bapa teh syukur nupang luhur-luhurna dina kursi nupang luhur-luhurna. Laras pisan eta teh. Alis kurli wali walidaika wa hilal masyir. Ari syukur ka inung ka bapa teh sarua jeung syukur ka pangeran itu jang. Laras pisan. Atuh sami sareng syukurna urang ka para karuhun, syukurna agungna kanu makawasa sabab syariat mah urang teh ka ibu karama ka para karuhun kanini ka aki jeung ka keluarga, ka sobat, ka dulur, tatangga nu deukeut, kadituna mah kanu kagungan urang sadaya. Eta. Laras. Urang serenkeun nu geus kaliwat naon diserenkeun nu kaliwat teh bisi aya ucap anu salah aya lengkah nu teu bener. Laras eta. Bisi aya panempo anu molostroong bisi ieu sungut teh ngaraheutan hate batur bisi diri urang teh geus kotor urang serenkeun. Eta pula. Urang tampa deui anu sae dari ibarat urang ngeusian cai kana gelas. Ari gelas teh kapan deusian cai herang jadi herang, deusian teh jadi kiru. Deusian cai kopi jadi hideung. Eta gula komo nganggo gula lu. Susu kumaha tah? Heuh lamun susu mah jadi bodas bener. Eta kitu. Sae nae. Hate urang oge bisi aya geuneuh jeung meuleuk urang serenkeun urang tampa anu sae nu dongkap kana hate tingkatkeun deui kaimanan jeung katakwaan tingkatkeun deui kabersihan hate. Eta yang utaminya. Bahaya ujang eta teh naon gering batin tulul amal panjang lamunan teh sajabana teh eta aya keneh deui anu bakal bisa ngahalangan kana amal deuleu. Di antawisna wadolimu layan tahi dolim anu taya eureunna. Eta bakal ngalangkana amal sabab kuasa kitu tah kolot urang baheula leungeun ciri di mana seren taun teh diayakeun sedekah bumi. Hasil palawija tina bumi katuangan leueuteun buah-buahan jeung sajabina eta mah seremonial ujang. Syariatna ujang tapi hakikatna mah urang teh syukur kanu kagungan. Ieu bumi nu didampal ku urang, ieu bumi nu kageuleuhan kakeumehan ku urang, dicecingan ku urang. Mere kahirupan ka urang, mere sumber kahirupan boh itu boh ieu. Sujud syukur kanu kawasa rasa kabingah sepuh kapungkur mah ngayakeun sedekah. Eta laras. Yucu. Ari sedekah teh kapan bisa? Bisa kumaha? Empanya.